Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ibu ngawagel waktos sakedap. Mangga. Tepangkeun nami abdi Bunga Rika Sugihati ti 10 IPS 3. Abdi bade ngawawancara Ibu perkawis COVID-19. Punten sate acana nami Ibu saha? Nami Ibu Nina Herlina, Naon pada melan Ibu? ibu rumah tangga. Kumaha respon Ibu ngeunaan pandemi COVID-19? Dina COVID-19 ieu nuju pandemi urang sadayana, tetapi urang kedah waspada walaupun aya pandemi ieu, urang waspadai dengan hati-hati urang kumaha supaya urang teu katerap ku ieu wabah penyakit. Halangan naon anu Ibu alami dina kaayaan pandemi COVID-19 teh? Halanganana nya kitu sagala diwagel karena teu kengeng aya kerumunan, teu kengeng aya nya abring-abringan kitu tah. Jadi khusus we aya nama di bumi wae kitu, naon-naon ibadah salat sagala rupina teh di bumi we teu kengeng ngider ayeuna mah kitunya. Komode urang ruang riung anu henteu bermanfaat. Jadi walaupun aya di bumi tetap urang teh kadah cicingna dinu bermanfaat kanggo dirina sendiri oge kanggo nu sanes gitu. Naon upaya Ibu nyegah COVID-19 teh? Nyegahna entengnya salaras nama, tetapi urang kadang kawisnya ai di umat Islam mah bujeng-bujeng cuci tangan bahkan 5 kali dalam sehari. Nya urang memang harus cuci tangan da bilih cubak-cabak anu naon bae gitu tah. Teras deui cuci tangan nganggo masker, hilap teu nganggo masker. Itunya bias deui mah da di bumi. Teras deui teu kengeng aya kerumunan atanapi ruang riung anu teu pararuguh lah istilahna mah. Ya tak kitu. Naon harapan Ibu ka payuna ngeunaan COVID-19? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyabut karena eta wabah penyakit sanos kumaha oge tetep urang takwa ka Allah, berpedoman urang kedah Islam, iman sinerang Islam, urang pasrah ka Allah. Mugia walaupun COVID-19 masih ada, mudah-mudahan urang mah tong katerap gitu karena urang masih keneh nyuhunkeun ka Allah muga dijaga, diriksa, dididik, diati ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Muhun mun sakitu wae wawancara ti abdi sareng Ibu Nina, hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.